puasa kedah ngantosa kantenan mulami hasrat hati ngagedur hoyong patarema dina soca sanaot sakiteu ieu hate teu puguh rasa da bongan kapalangnya mondok ge teu tibra kan tenang ngimpen ngebakeun lamunan anjeun nu sakitu antengna ngogo tetepan sok hoyong nyiekeun ieu kakangeun rasa asa leuwih kasiksa narangsa mun teh amah anjeun rek ngagoda duh geuning ku tega kapalangnya mondok ge teu tibra kan tenan ngimpen sok hoyong gebakeun lamunan anjeun sakitu antengna ngogo tetepan sok hoyong nyiekeun ieu kakangeun tapi karasa asa leuwih kasiksa narangsa mun teh amah anjeun rek ngagoda duh geuning ku tega sok hoyong ngebatkeun lamunan sakitu antengna ngogo tetepan